si Mawalak teh sare di dieu. Batak ieu kopi. Lalibet teh kayang teh bareresan atuh tempoyeun. Lalab karesep dewek gitu ya. Ieu leuncah naon kamari mah leuncah ieu teh. Mau baur obat greng berenang dan kita ramuan baheula itu bisa dipakai obat kuat kolot baheula baru udah daun can beres oyaki candara ratang korek bereskeun yang gara beres saung deh dengan pakai laliwat pakai gara raples pakai naon obrolan belum para penting para laki baru udah kayak urang deui nu kudu beberes hayam nih jadi paraban si jamsar deh paraban jauhan ya oke ya kelihatan bahan nyatu malah tuh bahan mah gorongok deui udang keuni urang subuh maneh we masuk tua mah bisa ngau udangkeun urang tapi anggar dia mah keberangan udang sekong korongok maneh tadi dasar si ina ya nyatu di mana ya nyatu nah kira di demplon mana kira ngenom di jadi kawin kan yang si jamsar mana cara boran lupakan sok rokok kayak si madun parupa we ngaran mok ieu rokok teh cing kumaha rasanya mah bako si madun ya pantas nama wayah kita ini nyuguhan kopi nyakal ya Teh Dewi nagar kemana Teh Dewi lah ada mantas ya daun kawung apa kopinya kayak kopi sisa semalam ya nggak ada saya sakit ngenah kene poe minggu pokoknya baru udah ikan marahan dengan kopi kebangsaan ya buat belegedugi iya gede jasa anak tapi teh hujan ngiungan panas mayungan ya warisan ti abah malu jual 5 juta lumayan udah ekor manonion baru udah yang dikontrol ditubuh bisi kumaha onam poe minggu teh sok ieu sok kararaco
mun gitu pala wargi sadayana wargi kurang salarea balarea kumargi ayeuna teh dinten Minggu abi teh gaduh kepentingan biasa we silaturahmi ka barudak di Tugu. Mudah-mudahan maranehanana cing sararehat atuh ngajaga lingkungan lagi ngamankeun lingkungan lagi di Tugu cing heueuh kenala gitu ka sararea. Malahan mainan pan poe Minggu teh sok waktuna di mana-mana datang ka Tugu teh gitu ya kabalena. Tah kitu palawargi anu saha wae anu bade silaturahmi ka abdi nya tengrengan abdi dunia nyatana dunia YouTube-na mangga tinggi ka manggahan kalarasan abdi ieu kadamel sasaungan ya kanggo tayalian kanggo sharingnya bertungkar pendapat cek pariposna berbagi pengalaman atuh ulah berbagi kasus mah urang silih naon silih elingan silih pajengkeun silih pajukeun anu salah hayu urang benerkeun anu bener hayu urang dukung ku urang gitu mangga sarumping ka saung abdi ya insyaallah namana tacan aya mangga bilih bade anu ngasihan saran dan ieuna ka saung abdi ngaranna naon nu cocok gitu mung kaayana tacan teh saungna gitu nya mung sakieu kaayaanna gitu masih kena acak-acakan tuh awi oge masih kene babalatak gitunya ieu engke meureunana aya gazebo-na oge keur ieu lah keur ngobrol we urang gitu keur ngopi ngawangkong gitu nya urang naon ngobrol nu aya isina teh gitu manfaat kanggo urang sararea gitu mung sakitu video anu pihatur ku sim abdi tongilah subscribe dan share di komen ikuti terus channel Eureun Jadi Preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.